Tuluy anu kudu diyakinkeun deui ku urang anu dugi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta wal kiamatu jeung poe kiamat. Jadi orang tong aya saeutik oge karaguan bahwa kiamat teh aya kitu bakal aya itu kiamat. Bener gitu kiamat teh. Tah menurut di dieu mah ya teh termasuk salah sahiji anu dikhobarkeun ku Kanjeng Nabi nu wajib ku urang diyakini gitu nya benerna. Wal kiamatu jeung poe kiamat. Wa awwaluha katengahna deui wa awwaluha jeung ari mimitina poe kiamat Isa Nawawi. Jadi orang kudu ngayakinkeun poe kiamat sebagai pengetahuan ya hayang apal mimitina poe kiamat teh nyaeta fajru yaumil jum'ati eta isuk-isukna dina poe Jumat. Fajar teh nya asup waktu subuh teh. Fajru yaumil jum'ati isuk-isukna waktu poe Jumat atau waktu subuh dina poe Jumat gitu. Ilama tepikeun kana perkara layatanahi anu eueuh tungtungna. Wa huwa jeung ari itu poe gitu nya al haqqu eta bener gitu. Apa dahu maedahkeun kana itu pendapat sa As-Suhaimi al Imam Suhaimi. Jadi saur pendapat Imam Suhaimi mah nu ditukil ku Syekh Nawawi cenah mimitina poe awalna naon teh kiamat teh nyaeta subuh dina poe Jumaat. Tungtungna iraha eueuh tungtungna da disebutna oge pan yaumil akhir. Eueuh deui poe geus eta mah geus we sakitu gitu. Eueuh poe dengan poe naon deui gitu dina pendapat ieu. Dangarna ge pan poe akhir. Ai geus anu akhir mah eueuh deui anu nya geus we itu mah alamna beda deui alam akhirat gitu. Nanti ila ieu mah naon stinu pendapat eta. Engke aya deui pendapat anu beda gitu. Ngan saur Imam Suhaimi mah nyata mimitina poe subuh dina poe Jumat akhirna mah teuing gitu lah akhirna deui da karena kan disebutna ge poe akhir. Tuluna waqala al-Fisni sareng tos nyarios sah al-Fisni al-Imam al-Fisni. Wal kiamatu jeung ari kiamat hiya ari itu kiamat allati eta anu ta'ummu ngumuman maksudna mah rata gitu. Ta'ummu ngumuman itu kiamat annasa ka manusa. Jadi maksudna moal anu kalewat gitu. Kabeh pasti nu ngalikaun nu hirup di zaman eta ngalaman gitu moal sugan nah urang mah henteu. Oke kumaha watatihim jeung bakal datang itu kiamat ka maranehna bagtatan halna serentak. Atau diartikeun deui bagtatan teh ngagetkeun gitu. Jadi moal kana ayeuna misalna teh di urang beda-bedanya waktu teh di Arab jeung di urang beda sabaraha jam geuning nya tong guru gitu jeung Irian Jaya urang teh beda sajam tah pas poe kiamat moal telat nalika di urang terjadinya di ditu ge terjadi kabeh gitu maksudna moal karena di urang mah jamna rada gancang gitu ya waktu Indonesia bagian barat di urang mah geus terjadi di Papua mah acan misalna teh teu anger we nalika kiamat mah di mana ge serentak terjadi teh gitu. Saur pendapat al-Imam al-Fisni. Oke kumaha wata khuduhum jeung keuna itu kiamat ka maranehna ahdatan kalawan keuna wahidatan anu sahiji. Ala goplatin netepan kana poho fi yaumil jum'ati dina poe Jumat.
Jadi orang sok diingat-ingat gitunya. Oh iya buah-buah pan nu ngaranna kiamat teh cenah poe Jumaah. Kurang teh tiap poe Jumaah urang teh persiapan. Kayak mah hari tama poho cenah kabeh bahwa ieu teh poe Jumat gitu. Para roho we kabeh. Matakalnya usaha di urang mah sok dibiasakeun malam Jumat teh geuningan sok aya acara gitu nya, pangajian, sok aya acara aurot, sok aya acara naon gitu. Dibiasakeun jadi pas aing geus biasa mah heug teh poe Jumat eta teh poe Jumat anu terakhir atau poe kiamat teh udah geus biasa. Teu poho gitu udah geus biasa. Tah nu teu ngabiasakeun mah meureun kumaha engke? Buat nu ngabiasakeun ge poho bahwa itu poe Jumat gitu. Teh pan urang mah dibiasakeun di ayeuna itu ku para ulama baheula dicontohkeun. Poe Jumat teh atau malam Jumat teh diisi ku acara-acara anu aya naon teh nya pangajian atau naon segala rupa gitu. Eta teh jang naon eta persiapan bisi gitu. Karena dinu keterangan mah poe Jumat gitu. Terusna fi yaumil Jumati naon fi ghairi syahrin maklumin. Dina salian bulan anu dikanyahokeun. Wala sanatin jeung henteu dina taun ma'rifatin anu dikanyahokeun. Jadi pokona mah terjadina poe Jumaah ngan bulanna teh bulan naon, taunna teh taun sabaraha gitu maksudna. Wa awwalu yaumil kiamati jeung ari mimitina poe kiamah. Minan nafkhati saniyati eta tetep tina tiupan anu kadua. Ila istiqraril khalqi nepi ka tumetepna makhluk ini di dua tempat. Tegasna al jannati surga wan nari jeung neraka. Jadi mimitina poe non kiamat teh saurna non dina tiupan anu kadua terakhirna teh berakhirna teh acara kiamat teh nya eta we geus jelema aya nu ka surga aya nu ka neraka. Jadi termasuk keneh yaumil kiamah nalika yaumul ba'si gitu nya. Nu tadi disebutkan yaumul hasyri eta teh termasuk keneh poe kiamat karena disebutkan lagi pan yaumul Kanjeng Nabi geuning sok aya hadis yaumil kiamah teh lain pas terjadina da ngarung-ngaranna poe kiamat mah dina ieu pendapat gitu ya ti mimiti tiupan nu kadua malaikat Israfil tepikeun ka jelema geus asup ka surga jeung asup ka neraka. Da geus asup ka surga jeung asup ka neraka oh lain poe kiamat deui gitu. Lain poe kiamat. Poe kiamat teh eta we mimitina tadi mah pajar yaumul Jumat teh tepikeun ka eta non jelema tepikeun ka asup ka surga atawa ka neraka. Sirot eta nya engke meuntas jamal sirot eta teh kumaha tetep we disebutna teh eta teh poe kiamat. Ada nu nyaritakeun aing ke urang dikumpulkeun itu teh poe naon nya? Senin Jumat lain kiamat eta teh disebutna teh gitu. Di padang mahsyar urang ke poe naon? Poe kiamat teh eta teh poe Senin poe naon gitu. Karena eta teh mimitina kapan ieu mah dimimitina teh tina tiupan nu kadua tepikeun ka jalma asup ka neraka atawa ka surga gitu. Terusna wasadru yaumil kiamati jeung ari permulaanna poe kiamat mina dunia di dunia wa akhiruhu jeung ari akhirna minal akhirati eta di akhirat. Jadi mimitina di dunia akhirna engke di akhirat gitu. Jadi sakabehna disebut yaumil kiamah kecuali mun urang geus asup ka surga eta lain beda deui lain yaumil kiamah. Malahan mah geuningan aya poe deui cenah di ditu mah geuningan aya hadis nu nyaritakeun bahwa setiap poe Jumaat ahli surga teh geuning ngarabring ka mana nya ka pasar-pasar surga tuluy dina setiap poe Jumaat eta tiasa ninggal gitu nya tajalli gitu nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da eta mah geus lain poe kiamat mun asup ka surga mah pan napa disebutkeun poe kiamat mah menurut pendapat ieu mah nya tetep pikeun ka asup neraka atawa surga. Jadi poe kiamat mimitina iraha di dunia akhirna engke di akhirat itu. Wa miqdaru zalikal yaumi
jeung ari ukuran itu poe pan disebut poe kiamat gitu. Ukuranna sabaraha sih poe kiamat gitu. Ayeuna disebut poe mah pan di urang mah sapoe gitu kan. 24 jam gitu. Sapoe di urang mah 24 jam. Kama qala Allah Ta'ala fi surati sajdati. Kama qala sakumaha perkara. Qala nutos ngadauh saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi suratis sajdati dina surat as-sajadah gitu. Dauhanana fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udduna. Fi yaumin eta tetep dina hiji poe kana anu aya miqdaruhu ukuranana itu poe alpa sanatin eta 1000 tahun. Mimma tina perkara ta'uduna anu milang-milang maranehna. Maksudna anu milang-milang teh ai fid dunya tegasna di dunia. Jadi saukuran 1000 tahun saukuran 1000 tahun lah gitu ya. Jadi kan poe kiamat berarti sapoe poe kiamat dengan ukuran teh ieu teh cenah 1000 tahun. Da sebenarnya mah lain jejeg ukuran sakitu ngan ieu mah ngabahasakeun baku bakat lilana gitu. Dai 1000 tahun mah geuningan dina aya riwayat deui bahwa dina nalika meuntas sirat teh geuningan sifatna sirat teh kumaha nanjak 1000 tahun, mudun 1000 tahun berarti leuwih atuh meureunana aya sedengkeun sirat teh termasuk keneh poe kiamat. Tah maksudna mah ieu teh dina pada naon lilana gitu. Dina pada lilana. Kitu ge engke di kitu ge keur jalma-jalma anu kafir. Keur jalma-jalma anu doraka lila teh gitu. Jadi lain jejeg ukuran poe kiamat teh 1000 tahun. Tegasna mah ieu teh maksudna kupakat lilana eta. Mana deui? Teh. Wa kama qala ta'ala fi suratin. Wa kama sareng sakumaha perkara qala nutos ngadauh saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi suratin dina hiji surat. Sa'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Sa'ala geus nanya hiji jalma fi yaumin dina hiji poe kana anu aya miqdaruhu ukuranana itu poe khamsina alfasanatin eta 500.000 tahun. Bahkan di nu hiji surat mah cenah ukuran teh sakumaha 500.000 tahun. Wa huwa jeung ari itu poe yaumul kiamati eta poe kiamat. Tapi di dia diterangkeun bahwa ukuran teh lain siga orang 500 tahun teh berarti sakit 50.000 nya khamsina alfasanatin mah 50.000 tahun. Taya teh dina arah-arah lisiddati ahwalihi karena banget pakewuhna itu poe. Jadi saking dahsyatna gitu eta poe teh. Karasana lila gitu. Mun diukur-ukur mah eta saukuran 50.000 tahun dina surat nu eta mah aya dina surat sajadah mah cenah 1000 tahun gitu. Kitu ge binisbati kalawan nisbat atau nyandarkeun ilal kafiri ka jalma kafir. Jadi jalma kafir mah poe kiamat teh ukuranna teh cenah karasa ku manehna sabaraha 50.000 tahun gitu. Atawa 1000 tahun sapoena teh. Ku bakat da manehna mah ripuh pan di ditu teh. Di ditu tapi aya wa amal mukminu jeung anapun ari jalma mukmin payakunu akhaffa alaihi min sholatin maktubatin fid dunya. Ari keur jalma nu mukmin mah cenah wa amal mukminu jeung anapun ari jalma nu mukmin payakunu maka aya
itu poete akhopa eta leuwih enteng alaihi ka itu jalma mukmin min sholatin tina sholat maktubatin anu dipardukeun di dunia. Jadi ukuran sholat nu dipardukeun teh pan 5 waktu. Mun ditotalkeun eta sholat 5 waktu, kira-kira minimal berarti ngan ukuran sabaraha mun hiji sholat 5 menit misalnya teh gitu. Ngan 25 menit. Ta leuwih saeutik cenah ti ukuran sakitu atuh kono. Keur jalma nu mukmin mah kiamat geus beres deui gitu, geus di surga deui gitu nya jalma-jalma nu mukmin mah gitu teu karasa. Supaya kiamat teh ngan dieu mah nu ripuh sate karasa lila sate keur jalma-jalma anu kafir. Ai keur jalma anu mukmin mah saur Nawawi saukuran salat 5 waktu we gitu. Nya ukuran salat 5 waktu anu normal gitu. Eta aya nu salat 5 waktu teukeun ka sajam ge aya gitu nya nu sarakaatna nu setiap salatna setengah jam atau sabaraha. Ngan ieu mah anu normalna urang pan paling salat 5 menit gitu. Mun 5 waktu teh berarti ngan 25 menit teh keur jalma nu mah leuwih enteng tibatan gitu. Karasana teh. Tina yaumil kiamat sok sanajan dinu katerangan mah itu geuning 50.000 tahun. Keur jalma kafir gitu. Yes pendapat nya ieu dina saur Syekh Nawawi gitu nya pembahasan gitu.